Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-74. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru atur punten dinten kamari Mang Guru lepat nyebatkeun kedahna seri ka-73 sanes seri ka-74. Mohonnya punten sakali deui nya lepat. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru nempo paakas anu malah hulang-hulang mangsa ditanya ku dirina teh gancang bae bah damar mah mere parentah kanu tiluan sangkan pareurem. Rada aneh oge siga anu kasirep harita keneh paakas si Parmo jeung si Bacok meuremkeun sapasang panonna kalayan teu kungsi tatanya heula kana naon anu jadi maksudna. Reup sanggeus anu tiluan pareureuh mah gura-giru bae bah damar oge pipilueun meuremkeun panonna dibarengan ku biwirna anu gerak saeutik ciciren keur mapatkeun jampe pamakena. Teu lila kituna teh nyah bah damar mah beunta deui. Tel sanggeusna calangap heula mah gancang bae bah damar netelkeun jempol leungeun katuhu kana lalangit bahamna sarta anu saterusna mah diusapkeun kana panon paakas jeung dua muridna. Teuing kumaha karasana ari ku paakas mah da katembongna teh nepi ka bibiri gidigan. Teu beda we jeung anu kakarek rengsek iih sanggeusna rada lila ditatahan. Ari si Parmo jeung si Bacok mah biasa bae henteu nepi ka bibiri gidigan siga paakas. Sok badeun ca. Nyah sanggeusna meunang parentah ti bah damar mah meh bareng pisan paakas jeung anu duaan oge bareunta deui. Ayeuna nya mah bakal kajeuleu saha sabenernya pamajikan manyeh teh, ceuk bah damar kalayan saeutik oge siga anu teu neundeun rasa kaajrih ka paakas anu sakitu dipihormatna ku jalma rea teh. Ari saleresna mah bingung keneh abdi mah kana katarosan sareng anu nembe ku Abah disaurkeun teh, ceuk paakas. Ngarti Abah oge, geus pasti maneh ngarasa bingung. Oh nya, ari kajieu teh lalempang kicu. Kana mobil heula Bah, mung dugi ka jalan anu ngolecer. Malah si Bacok anu mangneemalankeun geus apal pisan ka tempat anu dimaksud ku si Bacok sigana mah bah damar tibang unggut-unggutan kalayan teu kungsi tatanya deui. Hayu ayeuna mah urang ka imah manyeh. Sangkan nyaho anu sabenernya. Jadi dijelaskeun mah bakal hese ngaretinya. Ceuk bah damar ngareret deui ka paakas. Unggal bah damar mere parentah paakas mah teu waleh ngagugu bae. Harita keneh langsung unggeuk. Jong ciheula jeung si Parmo kadut si Bacok, ceuk bah damar deui. Teu kungsi diengke-engke geus kitu mah gancang bae anu tiluan pating geredig ninggalkeun imah bah damar kalayan teu kungsi lila oge geus narepi deui ka tempat neundeun mobilna. Nepi ka pohara ngajenghokna paakas mah mangsa mukakeun panto mobil teh sabab tetela bah damar kasampak geus nyangkoyot dina jok anu pangtukangna. Ari si Parmo jeung si Bacok mah biasa bae sigana mah geus nyaho kana kamampuhan anu jadi guruna. Sanggeus mere parentah ka supir geuleuyeung mobil anu ditumpakan ku paakas jeung ku nu sejena mimiti ninggalkeun eta patempatan. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru teu kacatur di jalanna mah sanggeus lumayan lila antarana. Antukna mah eta mobil geus nepi deui ka buruan imah paakas.
Brut sararea tarurun. Ari supir mah kebat bae ngampihkeun mobil ka tempat paragina. Pejengkang Paakas miheulaan ngalengkahkeun sukuna dituturkeun ku si Parmo jeung ku si Bacok anu nyarangkeh Bah Damar sabab leumpangna semu jajalig jegan teu jauh beda jeung budak leutik anu karek lelengkah halu. Karek mah meunang sababaraha lengkah panto imah geus aya anu mukakeun disusul ku ngurunyungna Juragan Ramdi jeung Neng Tina. Ngan gebeg nepi ka pohara ngajenghokna Paakas mah mangsa ngareret ka Neng Tina teh sabab ayeuna mah Neng Tina teh katemponna teh estuning pikasieun pisan. Buuk cawig-wig semu gimbal beungeutna pinuh ku sisit sapasang panonna beureum kokole nyayan sarta ulal-ulel nembongkeun letahna anu nyagak. Sok sanajan ngajaranghok sanggeus nyaho saha Neng Tina anu sabenerna tapi ari si Parmo jeung si Bacok mah saeutik oge teu tembong kasieun dina paroman beungeutna. Aduh, tos euih deui geuning Kang, ceuk Neng Tina sura-seuri neuteup ka salakina. Batane malan, Paakas mah malah ngadeg-deg bari jeung langsung bae undur-unduran siga anu sieuneun pisan ngadon nyumput di tukangeun Bah Damar jeung dua muridna. "Akang," ceuk Neng Tina mah nepi ka kerung siga anu bingung. Mangsa nempo pamolah salakina anu samodel kitu teh. Si Akas teh geus bisaeun nyempo wujud maneh anu sabenernya ayeuna mah. Celengkeungna Bah Damar, kituna teh bari neuteub seukeut ka Neng Tina. Ngan gebeg, bagean Neng Tina ayeuna mah anu ngagebeg mangsa ngadenge kekecapan Bah Damar anu samodel kitu teh. Jadi ku aing geus diubaran panyemponya. Cuih, kurang ajar. Kumawane pipilueun kada urusan aing sia. Ceuk Neng Tina siga anu pohara pisan ambekeunana. Ceuk Bah Damar malah lelengakan siga anu ngeunah pisan. Ari Juragan Ramdi di tadi oge ngan tibang kurang kerung bae datayohna mah teu ngarti kana maksud kekecapan Bah Damar jeung anu jadi anakna teh. Jorelat celeng celek ngan ukur dina sakali gerakan Neng Tina geus ngajega deui di hareupeun Bah Damar jeung anu sejena kakarapisan nempo kamampuhan anu jadi anakna sigana mah Juragan Ramdi nepi ka molohok nempo kitu teh. Heh, sia kudu modar si aki-aki reyod. Bongan geus kumawane pipilueun kana urusan aing. Ceuk Neng Tina tutunjuk ka Bah Damar. Rek ngajak ngesang sia teh awewe iblis. Hayu, aing oge moal burung di layangan. Tapi moncong di dieu, aing mah geus era ku bacur. Hayu, tuturkeun aing sia. Jorelat jeleng. Sanggeusna ngomong kitu mah, Bah Damar anu tadina leumpangna oge semu ngadareg-deg teh. Ayeuna mah siga anu dumadakan jag-jag deui, langsung bae ngagajeleng sarta anu saterusna mah jojorelatan ninggalkeun eta patempatan kalayan dina gerakan anu pohara pisan geusitna. Jorelat jeleng. Geus kitu mah gancang bae Neng Tina oge jojorelatan ngudag Bah Damar. Ari Paakas sanggeusna anu duaan teu katarampo mah ret ka Juragan Ramdi kalayan sorot mata anu kebek ku amarah. Jadi salila ieu teh aing ditipu ku sia jeung ku anak sia. Ceuk Paakas tutunjuk ka Juragan Ramdi. Abdi mah teu terangna naon, Pak. Beungeut Juragan Ramdi nepi ka dubadakan sepa. Kodaran, ceuk Paakas rutret ka si Bacok jeung ka si Parmo. Si Parmo langsung ngahalangan mangsa si Bacok rek ngalengkahkeun sukuna teh. Majedog, ku aing oge moal seubeuh modern jelema kieu patut mah. Gajeleng celek ngan ukur dina sakali gerakan si Parmo geus aya deui di tepas imah. Rek lompat ka mana sia? Ceuk si Parmo nepi ka lelengakan siga anu ngeunah pisan. Mangsa nempo Juragan Ramdi anu ka tembongna rungah ringeuh siga anu keur neangan pilumpateun. Ampun. Aduh, ampun. Dina mangsa Juragan Ramdi keur ampun-ampunan teh, langsung bae si Parmo mah ngagajeleng nonyokeun peureupna kana palebah sirah
kalayan dinagerakan anu pohara pisan cepetna. Gajeleng seak jebret. Cengkang jedak brug. Da puguh oge teu bisaeun ulin bela diri, panarajang si Paramo anu sakitu rosana teh langsung nengel kana sasaran. Juragan Ramdi nepi ka ngagoak pohara pisan tarikna, disusul ku awakna anu ngajengkang sarta bagian sirah tukangna ngajedak kana tembok. Anu saterusna mah awakna nambru dina lante. Barebei dina sirah Juragan Ramdi langsung ngaluarkeun getih seger ngabayabah masihan lante. Tetela sirah Juragan Ramdi teh nepi ka bejadna. Kerepak hos. Sanggeusna kekerjetan heula sakedeung mah Juragan Ramdi ngalepaskeun nyawa sapada harita. Junet cek Pak Akas ngeleuweuh nyalukan supirna. Ari supirna Pak Akas anu ti tadi ngadedempes ngado nempokeun, sanggeus dununganna nyalukan mah gura-giru bae nyampeurkeun. Ijeun eta lajon kabahangan atawa ka mana we anu sakirana jauh ti dieu, cek Pak Akas deui. Sanggeus eta supir aya di hareupeunana. Supir Pak Akas tibang unggek-unggekan barijeng nepi ka ngadeg-deg siga anu sieun, sarta anu saterusna mah gura-giru bae ninggalkeun dununganana rek ngaluarkeun deui mobilna anu cikeneh ditunda. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru dina mangsa anu sarua harita teh ari neng tina jeung Bah Damar mah geus pahareup-hareup di hiji tegalan eurih anu jauh pisan ti mamana. Moal leuwih ti 10 meteran jarak antara nangtungna eta dua jalma teh. Heh, wayahna sia kudu modar aki-aki reyod, ceuk neng tina tutunyuk kalayan amarah anu geus pohara pisan ngababalana. Moncong lo babacot awewe iblis. Sor, ada rek nguncup ngalawan ka aing mah. Kurang ajar sia. Het. Dina tungtung jorobokna langsung bae neng tina ngadorongkeun leungeun ka tuhuna. Buri nyai belesat. Tina leungeun neng tina ujug-ujug ngabelesat cahaya beureum anu lempeng pisan ngarah kana awak anu jadi lawan. Gajeleng plos cilegur. Cahaya beureum panarajang neng tinangan saukur ngajalegur nembrag taneuh. Mangsa Bah Damar ngagajeleng dina kacepetan gerak anu pohara pisan geusitna nepi ka langsung ngagedur eurih anu kabeunangan ku panarajang neng tina teh. Het! Buri nyai belesat cilegur. Sanggeusna panarajang anu mungaran nyamos dina sasaran teh gancang bae neng tina mah nyah terlawan ku panarajang susulan. Kalayan ngerahkeun tanaga lapisan anu leuwih rosa batan samemehna. Ngan edas hiji oge panarajang neng tina eueuh anu keuna kana sasaran sabab gerakan Bah Damar pohara pisan geusitna nggoning gujelang-gajelang babalicetan nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Tibang nyingkahan panarajang lawan ari Bah Damar mah kalayan sama sakali tacan ngayakeun panarajang balesan. Sadar yen ngandalkeun serangan jarak jauh mah restu neng hese pisan pikeun ngalumpuhkeun lawan. Gancang bae neng tina ngagajeleng ngadeuketan Bah Damar sarta langsung ngayakeun panarajang. Het! Sehuk. Ramo-ramo leungeun neng tina anu ranggoas sarta geus ngagebur di bulan ku cahaya beureum. Yorobuk rek nu beres dada. Gilek. Sakilat Bah Damar ngagilekeun awakna ka belah kenca. Atuh plos. Panarajang neng tina ngan saukur ngahakan tempat kosong. Seak sibuk sangeplosna panarajang anu samemehna teh gancang bae neng tina ngasupkeun panarajang susulan siga nu hayang nguak ngawik awak lawan. Tapi Bah Damar oge lain aki-aki anu beuki nyandung. Astagfirullah. Nah bet-jigjig kana nyandung sagala. Punten pisan para pemirtub. Cager. Wah rai Kang Herinya mohon buat ujug-ujug kana nyandung sagala ieu teh. Mangga ieu dongeng urang teraskeun deui.
Tapi Bahdamar oge lain aki-aki samanea kalayan dina gerakan anu pohara pisan geusitna babalicetan nggoning nyingkahan Panarajang nepi ka sakur Panarajang neng tina hiji oge tacan aya anu keuna kana sasaran. Sewuk pikeun anu kasakitu kalina neng tina ngasupkeun deui Panarajang leungeun katuhunan nyuruwuk rek nyamber beheung. Gilak plos seak sangaplosna Panarajang neng tina teh sakilat Bahdamar oge nonjokeun peureupna minangka Panarajang anu mungaran. Peureub Bahdamar anu dubadakan ngagebur di bulan ku cahya hejo nyuruwuk rek ngaladada nepi ka pohara ngarenjagna neng tina oge sabab tetela Panarajang Bahdamar teh ngandung hawa panas anu pohara pisan nyongkabna. Gilak gancang bae neng tina ngagiwar ku jalan ngagilekkeun awakna ka balah katuhu tapi neng tina gancang ngarengkog sabab peureub Bahdamar anu hiji deui ujug-ujug geus nyuruwuk rek ngajul gado. Juralit gancang bae neng tina dijumpalikan ka tukang siga anu hayang neangan heula lolongkrang. Ari Bahdamar teu ngudag siga anu ngahaja hayang mere kasempetan heula kanu jadi lawan. Ukur sakitu kemampuan si Alajang Gugodo si Sansan teh ngan gebeg neng tina mah nepi ka pohara pisan ngagebegna. Angsa Bahdamar apaleun kanu jadi guruna teh. Si Sansan mah salah sahiji siluman patulukan aing. Jadi pojadan soteh arunya we aing mah jabelaan susumpahan jel moal ngulayaban deui nggonjing ngaganggu bangsa manusia. Tibang bengong neng tina mah mangsa ngadenge kekecapan Bahdamar anu samodel kitu teh tapi teu lila gancang bae neng tina meta. Dina kaayaan kitu ujug-ujug burinyai jileg sanggeusna aya cahya beureum anu ngaburinyai mah jirim neng tina dibadakan robah wujud jadi jirim orai sanca anu pohara pisan badagna. Jadi cacing oi saoda sia moal bodong dilayanyan ku aing mah. Suruwuk seak neng tina anu kiwari geus robah wujud jadi orai sanca langsung bae ngayakeun Panarajang sungutna anu geus calawak nyuruwuk rek ngalegleg awak anu jadi lawan. Seak suruwuk jeleng lumayan lila orai sanca anu sakitu badagna suat sia trek nyapluk awak anu jadi lawana teh tapi kabeh Panarajangna beunang disingkahan ku Bahdamar. Seak pikeun anu kasakitu kalina orai sanca anu geus calawak teh narajang deui rek nyapluk lawan. Gajeleng sakilat Bahdamar ngagajeleng kalayan pohara pisan luhurna. Suruwuk orai sanca nyusul tepus curalit seot. Bahdamar gancang nyirorot sanggeusna leuwih ti heula jujuralitan ka tukang pikeun neangan heula lelongkrang. Sewuk jelep kalayan sirah anu nutug leuwih ti heula Bahdamar nurus bumi. Gancang bae orai sanca oge nurutan nurus bumi pikeun ngudag musuhna jempling pikeun sakedapan mah kaayaan di eta patempatan teh. Ari lain sora pating geretakna eurih anu kaduruk mah suruwuk salapung teu lila antarana tina jero taneuh ka tembong nyuruwuk deui awak Bahdamar sarta anu saterusna mah nyelapung ka awang-awang. Seot sanggeusna aya kana welasan meter mah kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna gancang bae Bahdamar nutug deui persis pisan mangsa hulu orai sanca karek mucung hul tina jero taneuh. Suruwuk gebur dua leungeun Bahdamar anu dubadakan di bulan ku cahya hejo nyuruwuk sarta lempeng pisan jeung hulu sanca. Sabuk geleger mangsa dua peureub Bahdamar neungal pisan kana hulu sanca teh nepi ka ngabalukarkeun sora anu pohara pisan tarikna kaayaan di eta patempatan oge nepi ka inggeung. Culap orai sanca nepi ka mabas deui kana taneuh sanggeusna disada siga anu nandangan ka nyeri anu pohara. Juralit cele sanggeus mental heula sakeudeung mah Bahdamar jujuralitan di awang-awang sarta anu saterusna mah napakeun deui dua sukuna kana lemah. Kalayan dina sikep anu tetep waspada Bahdamar cingceung ditenan taneuh di sakuriringeunana tapi sanggeusna di daguan aya kana sawatara lilana oge orai sanca teh teu bijil deui. Mojar sia kumayu atuh bet wawanyian hayang ngalawan ka aing sagala kitu gerendengna Bahdamar.
Siga anu geus yakin pisan yen Neng Tina anu robah wujud jadi oray sanca teh geus palastra. Jorelat, jeleng jeleng jeleng. Geus kitu mah gura-giru bae Bah Damar jojorelatan ninggalkeun eta patempatan. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, heuleut saparpat jam sanggeusna Bah Damar ninggalkeun eta tempat anu samemehna dijadikeun pakalangan. Tina jero taneuh ngurumuy Neng Tina anu pupuringisan kalayan dina kaayaan awak anu siga pohara pisan ripuhna. Golepak Neng Tina nangkarak bengkang kalayan ambekan anu renghap ranjug teu puguh aturan. Atara pisan ari dina kaayaan nangkarak mah katembong beungeut Neng Tina nepi ka geuneuk sarta ngalai getih lalambaran tina sapasang liang irung jeung tina liang bahamna. Jegoh jegoh golok-gok. Sanggeusna batuk heula mah Neng Tina utah uger ngutah-ngutahkeun getih hideung anu semu lalambaran nepi ka lamokot kana gado jeung kana dadana. Sok sanajan henteu nepi ka kapiuhan, tapi Neng Tina mah siga anu teu kuateun pikeun cengkat-cengkat acan ngadon ngajoprak salila-lila di eta patempatan. Yeh, cag heula nya hei.